Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang jeung simkuring dulur-dulur. Mudah-mudahan sadayana ayana lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Ieu simkuring bade nguningakeun sebuah kisah atau cerita jenazah anu dipacokan ku oray ti kawit maut sampai ke hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan janten ibroh ge pienteungeun kang urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu amin. Katampi ti Abi Hurairah innahu qala, Abu Hurairah nyarios kieu, mata pupus saharojul hiji lalaki pi zamanin Nabi alaihi wasallam, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paqoma lajeng ngadeg asalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatihi dina gigireun jenazahna eta si rajul. Liusolliya kana rek nyoatkeun Rasul alaikana eta jenazahna si rajul. Kitu nya. Barang kitu patah haroka ayan usik, patah haroka mangka usik naon alkapnu kain kapan. Wa nadoro jeung ningali hukana kain kapan saan Nabi kang jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pawajada mendakan Rasul pihi dina jero kain kapan hayatan kana oray. Masyaallah, jenazah kakare dibungkus nya, katingali usik-usikan dibuka sing horeng siman horeng aya oray dina jero kain kapan. Nauzubillah. Tamtasu nyerot eta si oray damahu kana getihna eta si rajul, wa taqulu jeung ngadahar eta oray lahmahu kana dagingna eta si rajul. Pakosoda mangkala jeung ngamaksud saha Abu Bakrin radhiyallahu anhu Abu Bakar an ayadri bakana ek nenggul Abu Bakar hakana eta oray. Nah barang katingali oray badag dina jero jenazah, Abu Bakar langsung nyandak pangebug rek nenggul kana eta oray. Masyaallah galak ya bakana. Nanging aneh bin ajaib panatokot lajang nyarita naon hayatu oray biidnillahi ta'ala kalon izin Allah ta'ala bilisanin pasihin kalawan lisan anu pasehat nu perlente. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oray rek digebug ngadak-ngadak ngucapkeun kadua kalimah syahadat. Masyaallah, mun aya nu kitu urang sieun euy. Wa qalat jeung nyarita eta oray, ya Aba Bakrin, he Bakar lima tadribi kunaon anjeun rek nanggeun ka kami, walaisa jeung teu aya lipikeun kuring naon dan bun dosa. Wa ana jeung ari abdi ma'muratun eta diperintah bidzalika kana macokan eta jenazah. Kitu nya cek oraya. Kitu amara miwarangi ka kami insyaallah Gusti Allah anu adiba kana nyiksa kami huka jenazah ila yaumil kiamah nepi ka poe kiamah. Ceuk ora teh Bakar ya. Kami mah lain tanpa alasan macokan ieu teh jenazah teh dititah ku Allah ti kawit ayeuna sampai kiamat. Masyaallah. Faqala maka nyarios saha Bakar ma khotoyahu naon atuh dosana ora eta maneh macokan jenazah kitu nya. Faqalat maka nyarita naon ahayat oray lahu salasu khotoyahati atin eta jenazah teh ngabogaan 3 kasalahan. Mana wae al ula kahijina tarikus salat sok ninggalkeun salat, wasaniatu kadua namah mani zakat sok ninggah kana zakat. Yaduh masyaallah. Wasali satu ari anu kasalahan katilunan mah la isma'u taradaik ngupingkeun itu jenazah kaul ulama kaucapan para ulama. Simpulna dulur jenazah rajul itu nya dipacokan ku oray ti kawit dibungkus kain kapan sampai kiamat gara-gara punya 3 kesalahan. 1 sok bulang betong salat atau tara salat,
Masya Allah. Kedua, sok tara mikeun zakat padahal wajib nisab. Katilu tara daek ngopingkeun ka pangajian. Jalmi anu tara daek ngaji bayahna maotna dipacokan ku orai. Masya Allah dulurnya, sok orangnya sesibuk apapun sing bisa nyempetkeun waktu, mun teu bisa tiap poe ngaji minimal saminggu sakali, namina mingguan. Saminggu sakali teu bisa aya bulanan, ulah sampai kapleng kurang gara-gara sibuk urang teu bisa nyempetkeun wajib ngaji kanggo ngupingkeun ucapan papatah ti para ulama, papatah ti para kiai. Dulur-dulur, hayu nya urang tingkatkeun, urang salat sing langkung getol, zakat sing rajin mun boga, kadua ngaji sing getol, ulah sampai ka urang hirup tara ngaji itu tara ngupingkeun dawuhan ulama. Mudah manfaatna wallahu a'lam.